Kanjeng Nabi Musa diberi nyeri huntu Kanjeng Nabi Musa nyeri langsung takarrub ke Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb ilahi, pangeran abdi Gusti maha uninga, abdi teh ieu teh dipasihan nyeri huntu, rasa segala leungit, teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum, deuk kumaha dakwahna abdi nyangakeun sadaya-daya ka Gusti. Cek Gusti Allah, cokot hasisah fulaniyah, cokot jukut anu, terus naon kitu ngaranna bebek, sanes bebek tempelkeun. Atuh instruksi Gusti Allah kan gampang, cokot bebek tempelkeun langsung tiis. Atuh nang Gusti Allah pahar menang 3 bulan nyeri huntu deui, 3 bulan nyeri huntu deui. Kanjeng Nabi Musa nyaho aing obatna kecil tabajak ya. Begitu nyeri huntu langsung cokot deui, jukut nu model kamari perintah Allah teh, gerus tempelkeun, tambah bengkak. Waduh, Kanjeng Nabi Musa kok jadi kieu atuh ya, tambah bengkak deui terus nyieun deui nya tambah gede, hampir coplok. Bebe jadi ka Gusti kok ieu jadi kieu atuh. Pan kamari ku Gusti dipere resep teh titah make jukut eta ditempelkeun ka dieu, cap tiis. Kok ieu nyeri huntuna eta keneh nu nyerina, kok jukut eta keneh ku ari tambah nyeri. Musa ai maneh nu pertama mah bebeja ka kaula tatageunanna ka kaula, ai nu kadua kali mah maneh teh teu bebeja deui ka kaula boga tategenan kana jukut. Dek kumaha sia Musa? Emang nu nyieun mangpaat jeung madara teh jukut? Emang nu nyieun cager teh jukut? Aing eta mah aing mah sebab doang. Tengah cek Kanjeng Nabi, horeganannya ye, saya teh diangkat jadi nabi, saya teh diangkat jadi rasul aing, kunaon haju nyalimpang. Kanjeng Nabi Musa ge aya tanya limpangna saeutik,